Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Rabbul aradina was samawat wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa sahibul ayati wal mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi dhawil huda wal karamat salatan wa salaman daimaini mutalazimain bihasabi ta'aqubil awqati was sa'at amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim bismillahirrahmanirrahim wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala habibuna wa nabiyyuna wa maulana Muhammadun man fariha bina farihna bihi. Shadaqallahul azim. Langkung tipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kali puji ka Allah Rabbul Izzati. Salawat teriring salam senantiasa Allah curahkan keharibaan alam junjunan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan urang sadaya anu halaladi ruang ieu jaga di poe kiamat sing kenging syafaat. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, segenap para kiai, para sepuh, para ustad. Saumumna kiai nu haladir wengi ieu. Bil khusus al mukarram guru urang Kiai Haji Udin, al mukarram guru urang Kiai Ajon, sareng para kiai-kiai nu sanesna. Urang daroakeun marugia marantena senantiasa Allah berikan kesehatan lahir batin, dipararanjangkeun umur anu bararokah. Aparat pejabat pemerintah setempat wabil khusus Bapak Kepala Desa beserta jajaran. Urang doakeun mugia para pejabat-pejabat urang tinu handap dugi kanu luhur sing dijadikeun para pejabat anu amanah. Teristimewa para panitia penyelenggara acara Maulid Nabi anu diprakarsai ku para pemuda yang didukung oleh orang tua. Ieu kampung naon ngaranna? Mudah-mudahan pemuda sakampung Kutruk beres muludan berikut masyarakatna sing dijadikeun manusia anu ahli ibadah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saking sumangetna urang Kutruk ngayakeun peringatan Maulid Rasul, saking cinta anak ka Kanjeng Nabi sehingga teu kabagian bulan mulud, teu kabagian silih mulud sampai bulan Jumadil Awal. Alhamdulillah. Kiai naon eta meunang ganjaran muludan sanajan bulan silih mulud dangukeun. Eueuh keteranganana eta muludan kudu bulan mulud bae. Mun bisa mah ngagungkeun Rasul mah unggal poe. Sabab naon? Sabab Kangjeng Nabi mah tilok poho ka umat samenit-menit acan. Ari urang Masya Allah Bu Pak Kangjeng Nabi mah ingetkeun can pernah poho ka umatna samenit-menit acan. Ai urang kadang-kadang satahun sakali ngayakeun muludan di penta 200.000 bari teu lalunas talolol. Aya anu kitu di dieu.
tiba heula ngomong cinta bae cinta ka Nabi aya dipenta muludan teu lunas. Tapi urang kutruk mah alhamdulillah saking sumangetna sehingga ngondang kula bulan mulut teu kabagean ceuk kula silih mulut kumaha bahaji pinuh Jumudil awal aya tak kosong eta ge akhir heuleus teuing bahaji bulan roah los cenah. Tapi kami menang ganjaran meureun be moal dikurangan sagede kuman-kuman acan dangekan ku panitia sagede kontol kuman ge moal dikurangan eta pahala ganjaranana alhamdulillah kartos Masya Allah kunaon kitu eta urang kudu muludan kiai nu mantak urang kudu muludan urang mah kudu rumasa hirup loba dorakman lamun doraka eta deket keneh lamun dorakman mah kableb itu deui urang mah rumasa ibadah teu pati beuk salat belang ben puasa teu pati beuk maca Quran teu pati da maca sholawat urang kutruk marah aya petir doang jeleger Allahumma shalli ala Muhammad kulantaran urang mah hirup loba doraka lamun cenah ieu urang andai kata ka surga kudu ku amal perbuatan urang endek make nu mana ya Allah maaf Bu Pak punten andai kata cenah ka surga kudu ku amal ibadah urang mohon maaf ulah aja boroning nu bodona karena kiaina jeung ustadna andai kata ka surga kudu ku amal perbuatan anak mohon maaf teu sanggup naon sababna ya Allah Bu Pak ternyata ibadah ka Allah teh hese sugan be cenah kiai kami atuh ka surgana melalui salat nu mana nu ngasupkeun ka surga ja kami ge sok cenah salat mah belang-belang ge cek urang kutruk Masya Allah sugan be kami teh ka surgana melalui salat weuy salat urang mah usolli bapak-bapak di musola hate mah jalan-jalan ibu-ibu usolli di imah hate mah jalan-jalan sok jawab ku ibu cing jujur ibu meme salat moekeun pakaian tengah-tengah salat hujan jawab inget ka pakaian inget ka salat eta geuning rakyat dewek tuh jalujur lebah dinya nama Allahu Akbar berbe hujan gede wow aing mana nek kondangan isukan ya Allah baju aing beus aing teu jadi kondangan salat nu kitu nu ngasupkeun ka surga jauh amat ya Allah pala hadirin wal hadirat pan urang malaju bae ketika Allahu Akbar kabayang rahu tangga be inna salati wa nusuki wa sarimi wa kopi terus kabeh ka bawa jawab ku lurah nu jujur ya lurah di janjian ku jelema Pak Lurah di mana saya di rumah nanti duhur saya mau ke rumah ini ada rezeki insya Allah Pak Lurah yang dulu kita bisnis goal untuk Pak Lurah 1 miliar Masya Allah keur salat urang Allahu Akbar tidit wah 1 miliar jawab nu jujur inget ka salat inget ka 1 miliar tah bener eta geuning sarua aku lagi kitu moal ngomongkeun batur nek make nu mana Bu Pak salat ibadahna coba urang ya Allah pala hadirin wal hadirat hese ulah kitu cenah kiai jadi dia ge kami leleutikan osok ngaji terus ya kami ge sugan bisa belajar husu alhamdulillah kula ge leleutikan mah cek urang dia bisa husu ja kula kamari ku husu-husuna salat asar kuat 6 rakaat heuy lain husu tah mah jelema linglung loba teuing hutang Bang Emok nah sia loba nu nginjemnya batur jurig pamajikan tolol pamajikan polongo tedek syukur ke pangeran dengekeun ku ibu iya sina muludan rem jadah doang
Bu, nu penting mah awak cager, dahar teu menta, imah teu kabocor, hayang naon deui, jang naon loba duit ge aya di rumah sakit mah. Ibu sok leuleuwihun hayang naon deui kitu, mantak bergaul teh cing atuh pilihan babaturan teh. Ulah sok abring-abringan jeung jelema grup-grupan. Yo itu sok bring ka mall, bring ka dieu, salaki batur mampus, sia mah tukang ojek, salakina bengek salaki sia. Bener tante? Hi. Masya Allah, ulah sok loba teuing nempoan hap, nempoan tik. Mending kene sia nempo tai pitik jeung tai pokotok. Enggak syukuran baik ka Gusti Allah, alhamdulillah sakieu mah urang dahar henteu menta kabat atuh anak leleutikan ka kajadanan bener, nu hiji ka sakolakeun, nu hiji ka pasantrenkeun, alhamdulillah. Imah sakieu mah urang atuh henteu kahujanan, masya Allah, nu penting mah awak cager. Bu punten ari awak cager mah nyatu jeung jukut ngeunah ai kitu sia undang delain jukut. Woi, daun kacang lain jukut eta, da jukut. Ya Allah, tepira nyatu jeung sangrai uyah, diburu luku daging, atuh ngeunah. Aya awak cager mah, tapi jajal awak gering, nyatu jeung paria pahit. Naon aing salah ngomong? Enggak syukuran baik ka Gusti Allah, alhamdulillah Gusti abdi masaki syukur ka Gusti. Awak cager salaki sakieu mah leleutikan ge usaha, alhamdulillah. Enggak salaki usahana misalkan jadi tukang ngaduk bangunan, syukur bae, alhamdulillah, bahkan jadi kenek-kenek na acan. Ya Allah, alhamdulillah Pak, Pak, mamah masaki boga salaki bapak, syukur ka bapak, syukur ka Allah. Alhamdulillah boga salaki bapak, gajina sampai 100.000 lantaran kuling ngaduk. Ya Allah, berangkat isuk balik jam 5 sore, alhamdulillah, masya Allah. Sakieu mah atuh alhamdulillah. Ima urang boga 2 kamar, kamar kahiji urang, kamar kedua anak 18, kuari kereuneuh deui, masya Allah. Tiba tandele tetangga urang macam ge gajina satahun teh sabulan teh 200.000, tapi balikna satahun sakali. Masya Allah, mata anakna hiji bae can nambah-nambah aya ku jarang panggih, tapi bapak jeung mama unggal poe panggih terus jios deui reuneuh deui. Alhamdulillah, alhamdulillah. Geus mantak bapak mama mapa syukuran bae ka Gusti Allah, syukur ka bapak. Ya Allah bare tomang untung ieu mama boga salaki bapak. Baheula mah ieu mama embung ka bapak, teu ari mah embung ditinggalkeun. Alhamdulillah. Ari eta cenah bapak kapanasan, masya Allah, usaha leus teuing paganjaran. Ari eta cenah punduk bapak pahili jeung punduk kebo leus teuing. Mama mah ridho, ikhlas dunia akhirat. Boga salaki hideung, wios Gusti, salaki abdi hideung leus teuing. Gusti kajen hideung mah angel kablok. Masya Allah, leutak nanglek 2 cm kitu kanyahoan. Aya ku hideung. Syukur abdi mah Gusti boga salaki hideung, masya Allah. Bahkan kamari bage meh bekasi ku mobil sampah japajarkeun plastik, la ilaha illallah ku hideung-hideungna. Nuhun abdi mah boga salaki hideung. Ya Allah, masya Allah, kamari bage ngariung ka putruk nyokot berkat 12 teu kanyahoan ja hideung ieu. Wias Gusti dodol teh nyogel legit ari hideung mah. Bener teh? Bener teh? Laju eta salaki abdi mah mates maneh nyaho kulit hideung atuh make baju hideung deui, make peci putih atuh doang teh cak-cak. Laju eta ku salakina, salakina di anakna mah mantes maneh di ku karunya di ka bapa meureun nya. Nu usaha anakna dibelikeun bajuna bapana beureum. Nyaho kulit hideung make baju beureum atuh doang kulit tangkil. Masya Allah, alhamdulillah. Lila nuhun Gusti abdi boga salaki hideung leus teuing syukuran bae ka Allah. Bapak boga pamajikan cerewet, Pak kajen syukuran bae. Pamajikan cerewet nu penting kejo asak.
ji atuh ai bikang mah eta awewe cerewet geus ti pabrikna. Urang mah nanya kieu doang ka pamajikan cek urang mah kejo asak apa tacan sabaraha kata eta 5 mah kejo asak apa tacan sabaraha kata 5 urang mah nanya 5 pamajikan mah ngabalikeun 164 mah kejo asak apa tacan dengekeun kami mah isuk-isuk mimiting antarkeun anak terus kami mau ngomana piring lanjut terus kami ngantar anak ke sekolah lanjut ngomana tai kotok la ilaha illallah aing mah aneh teh ka awewe urang nanya kejo asak apa tacan ka tai kotok ka babaw teh ka harti geus awewe mah cerewet geus ti pabrikna geus ti dituna geus teuing syukuran bae Pak boga pamajikan cerewet nuhun Gusti abdi mah boga pamajikan cerewet lumayan wios Gusti ngeunaheun teu kudu meuli radio Masya Allah loba hiburan Gusti matak abdi mah ceuli torek sabelah nuhun Gusti abdi mah boga pamajikan cerewet Masya Allah imah aman euy teh kotokan jak kotok sieuneun beuh matak cirikeun lamun imahna euy teh kotokan cerewet damang boga imah kotok kana labur jing cek kotok urang ulin yuk kayak masih eta loba remeh karena ge keur haol teu hayang aing kemari ge gariung aing ku eta cenah kotok bete daekeun rah kotok heuy mantap dek tuh ja geus serian nu cerewet eta sebab awe mah kitu dengekeun awe mah ya lamun nawar pakaian encan gepeng mah padagang can eureun ya lalaki mah mun nawar mang sabaraha duit di daging kotok sakereutna 20.000 Pak Haji hayang dahar di daging kotok urang lalaki anak 3 urang saurang pamajikan 5 kan bungkus 100 ribuan menang 5 jajal awewe mang sabaraha duit di daging kotok sakereutna 20.000 meuni mahal 20.000 tilu meureun cek padagangna atuh teh nu dagang sakalian kunaon eta geus ti pabrikna kos kitu ulah sungan sengi rodiah aya teh rodiah di dia aya teh anah aya wah aya si Masito teh icot aya si Odah si Mimin ge teh Ici si Nunung rah kumplit amat ya rakyat dewek rah terus ya atuh jakarake mulai Masya Allah para hadirin ndek make jalan nu mana ibadahna ka Gusti Allah cenah ulah kitu Kiai sugan be kami asup ka surgana ku jalan puasa lah puasa urang puasa dendam pindah nyatu ti beurang ka peuting coba tanggal 1 eta di meja pembukaan lurah pot pinuh pansarsir ai keur bulan puasa mah hayang anu eta di meja pembukaan kolok tapai kolok duren es campur es kuwut es doger ya Allah laju bala-bala bubur Cirebon Masya Allah bonteng puan kelapa muda ya Allah surabi segala narumpuk bekerja mararukung meduang kutang dina usina Masya Allah tahu bulat tahu gepeng tahu penyon araya kabeh cek bapak kolotna jam sabarai karena kayak bahasa tengah genep angel lamat teka wawa bamati isuk cek ngakan lalur acan geus garareuna kawa kabu halo aing karena kesapoe tabe bedug tong di musola terang dur adzan batur Allah encan geh nu adzan datang kana bar tahu biak 16 ya Allah dadah itu diembat iya dicokot iya dihajar itu diuyup nongkorak bekieu cek tetanggana mang hayu taraweh beteurap boro-boro taraweh cenah aing isa gento eta kalakuan budak kutruk nu kitu eta benar
Ya Allah, datang ke masjid dihantem taraweh ngebut. Imam teu kira-kira deh. Ieu musola geus bararagus ya. Ieu aya imaman. Lain kula mah bisi kieu doang, musola kuari masjid bararagus ari imam nyewa ka batur. Awas teu saeutik riwayat. Bulan puasa teu saeutik imam nu nyewa masjid bagus nyewa imam. Teu saeutik Bu Pak. Makana parenting anak ieu lamun ibu boga anak 8 wayahna 2 tah mondok. Ibu boga anak 3 hiji tah mondok nu 2 ti neangan dunia. Musola bagusan nu mimpina. Apalah arti musola bagus? Apalah arti masjid bagus? Mun eueuh anu mimpina. Endek nyaho kumaha urang kana agama. Pala hadrinul hadirat. Sok ayeuna bagi ku urang. Mantak palurah dangukeun ku lurah ieu. Nya. Lamun eueuh perbub kula sering ngomong di Pandeglang. Ibu Bupati cek kula, kalau tidak ada perbub, tidak ada perda, tolong sampaikan setiap ibu sambutan, camat sambutan, kepala desa sambutan, lurah sambutan, tolong per RT munu sakola aya 20 kami minta ti rombongan ustad anu mas santren cukup 2an engke paesa nu ngurus eta musola engke saha nu ngimaman engke jumatan kumaha eta misalkeun aya ustad hiji gring saha serepna geus burit. Masya Allah. Cek masyarakat ceng abah ke mana? Mencret. Waduh. Masya Allah. Tung na eta jadi imam rah pasurung-surung. Hayo hayo. Nu kolok nu ngora. Hai kakak hayo. Tung na budak leutik rame di masjid. Ayo maju jangan malu-malu. Masya Allah, akibat urangna eueuh nu balajar agam lain kita jadi kiai lain dasarna ge ulah jadi kiai kabeh bisa berebut berkat. Kiaina ustadna tiap musola minimal 3 mah kudu 2 kudu aya minimalna lamun hiji mah karunya teuing. Ya Allah kula boga babaturan mang mana eta jadi ustad jadi kiai di lembu aya manehna doang mun dipu eta berkat nubukna awak gring ngariung sampai 5 kali. Bu, itu cenah itu sunatan, mun bu ari deui cenah nu ieu meras imah, bu nu itu tahlilan, bener kula ka haji cenah. Waktu menang ka mananya. Ya Allah, lamun ka mana kudu bebeja heula ka masyarakatna. Ke cenah ka mana Ustaz? Kula ka nu heula, lain naon cenah isi itu gering doang asana paeh moal kabel ge cenah. Kuat kitu eta. Jadi kudu bebeja heula engke ngeunaheun cenah ngabejaanana. Masya Allah. Kunaon eta? Ku eueuh. Mantap aja berpikir orang dia, orang kutruk, musolana geus bagus, aya eueuh nu mondok. Jujur. Lamun encan aya geura ayakeun nu marondok, mun enggeus geura bantu ku nasehat jeung ku biaya. Nu mampuhna nu beungar kudu nyumbangkeun. Kudu kieu mun anu mondok ieu. Assalamualaikum, salam. Sia balik ya mondok. Boga balik bah. Kitu kunaon balik? Kana bakula geus eueuh. Terus makula geringan bae adik kula 8 nu kumaha kula ai ulah eureun aing di Jawa umur Masya Allah hai siapa yang dibantu tajang ka pondok saya 500.000 anak kata nu mampu ieu mah eta beasna adapun ibu sia jeung ade di sia aing nu nanggung jawab isukan wae dikawin cager tama akur bapak-bapak deh lurah tuh ngomong akur ji bu pak ya ilbadia ya coloi seorang siapa non masakan balik bubu ibu kula lah kumaja geringan baik ay iya ti ay biasa 10 liter aya orang kutruk nu kitu pastilah lamun nu kieu ayo nu kieu ya sia kunaon mandok balik buku abah kula pangeus eueuh adik kula 8 mah kula geringan atuh sia deui tolol nyao kolot bae sia kala mondok lain gawe aya nu kitu mah kabeh lain aya deui atuh kula barang neuleuh kasepuhan di dieu atuh hanya aya kiai ajon aya abah haji aya kiai
iya pala hadirin wayana urang dia kudu aya urang dia nu berangkat ke pondok ketika balik lamun boga pemajikan kudu mampu na didarokong agar dia bimbing kami. Masya Allah Rabbana Karim. Akur tuh hendak make jalan nu mana ka surgana ku urang mah salat acak-acak puasa urang mah acak-acak taraweh Masya Allah kuat diinti heula sadak cenah imamna ieu mun cenah Mang Anu waduh lambat ieu mah cenah hayang anu ekspres be taraweh Allahu akbar Allahu akbar dalin amin kot digeber Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar sambil Allah Akbar nu ngora kuat jajal laki-laki ngangkan rujak cangkal ngakan sagala kan sore kot urulu be utah balik di masjid galayang goloyong cekin cuna abah kunaon abah mabok taraweh cenah hendak make nu mana urang pala hadirin hadirat coba eta ka surga kulantaran urang mah rumasa loba doraka ayalah peringatan maulid model kieu kumaha kitu Masya Allah cek Imam Junaidil Baghdad man hadara maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad faza bil iman sing sahabai jalmana urang mana baik hadir ke tempat di mana eta di tempat diayakeun muludan model kieu tadi mahalul qiyam marhaba Masya Allah maka eta jalma jelas geus bagja netepan dina kaimanan alhamdulillah berarti nu datang ka dieu urang kabehan keur netep ku Allah dibere kaiman Masya Allah untung tuh untung memodal henteu nanaon henteu gek video ya Allah bagja dina kaiman bahkan cek imam cek Syekh Nawawi Tanara ya rah dengekeun yo ieu nu penting yo dengekeun ya bawa ka imam balik sing sabae jalmana urang mana bae nu ngayakeun muludan maka ku Allah bakal diberi ganjaran perkara dunia 3 perkara lamun eta jalma tukang ngayakeun mulud tukang nyumbangkeun kana mulud nyumbang teh ya tolol untuk nyumbang hayang teu ka surga hayang teu disapaatan ku Nabi kunaon sia teu nyumbang muludan kunaon teuy dengekeun ieu ganjaran muludan pohara pala hadirin maka para jamaah sadaya ketika Rasulullah dilahirkan ke alam dunia nah berjanji tadi kan dibaca berjanji ayat dina berjanji wa tabasyarat wuhusul masyariqi wal magharib bahagia saha ti masrik dugi ka magrib bararunga bahagia ararat bararung saha Masya Allah kabeh bararungah busa satoan bunga tatangkalan babatuan bunga naon lahir Kangjeng Roh ya Allah pala hadirin wal hadirat ulah aja baroning ketika lahirna ieu ngayakeun muludana bage araratoh jelema punten Bu Pak eta rah kula memeh bulan mulud ka Serang sami ngude ke bulan mulut eta sok meuli samping aja eta geus kitu ngaliwatan ka toko Cina eta toko Cina tokona endog eta mang meuni gede tilu puluhan ton stokna cek kula koh apa itu atuh telur Pak Haji atuh cek aing cek satay embe aing boga rasaan lagian cenah Pak Haji ngomongnya gitu atuh sia deui ngajawabna tolol model gitu ada meh beng pasea atau entah nggak nama terus sekolah kok itu banyak amat untuk apa Pak Haji lupa apa kan bentar lagi mulutan nih mulutan sekolah kok kula api-apianan be
Mulutan siapa kok? Deh, Pak Haji pura-pura. Ya mulutan Nabi Muhammad lah, Nabi Pak Haji. Saya juga nggak bakal ngakuin. Atau bari naga saya mau dia aku ku Nabi aing. Ih, ya mah Cina, aing mah geblek-geblek ke Islam. Dong orang kutruk, tolol-tolol ke Islam. Folongo ke Islam, umat Muhammad.